Ya Allah, kieunya hirup di kampung mah. Pindahan ti kota ke kampung gitunya, ninga rumas. Kudu usaha naon ieu teh. Siga Mang Lulu itu teh. Mang Lulu. Tadi atuh kernaon di dinya? Bang Sarkun, tadi teh pabrik teh pilalian keur ngahulang ning penak oge geuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Mang Lulu? Alhamdulillah Mang Sarkun. Nuju naon tuh Mang Sarkun teh ieu teh? Biasa teh kurat koret tuh balalanya tadi kanang doma teh duh tara ka siwer pan ka sawah wae diongkul ka kebon gitu. Lain Mang Sarkun, Mang Lulu aya peryogi aya Nya sok piobroleun. urang di mana tuh nu geunahna coba ngarang wangkongna gitu. Ya, Mang Lulu aya ieu ale-ale di sama cicing atuh. Iya ale-ale. Ale-ale sok Nah itu orang tampi heula ada sok penghargaan gitu. nya sok. Maharasana ale-ale teh da tara biasa. Oh, ya biasa ke di kota mau goreng-goreng lagi Ciherang badannya. Gimana? Oh, sok ya, tulikeun. Minah mah. Lain kieu Mang Sarkun. Tadi teh da kumargi Mang Lulu. Si Sarkun kurang kita bantuan ya nyambut sampurnya kolot kadunya berat Kenaon mana bukti? ayo kita ngarabut sampel kaduga Mana ya teh? kamana atuh ieu rek bantuan orang nu ieu Sok barang atuh. sok kurang hitungan Ane bebarengan. hiji dua Halo. aduh karunya teuing Goblok. Punten punten Naon? biasa jatrem Jetrem naon? kita reman mana yuk kete naon ieu Kata angin ribut. iya atuh mang naon lah ieu jatrem ya harese aing pan penguasa ieu teh Penguasa tapi ja urangnya beneran kudu bebe heula kasih bos. urang tungguan heula lah aing ngagulan anak gua Hah? tungguan kedeung Ya, menkum mah. aing dia terus menta teh dibere terus ini harese Di mana itu? aduh urang sabar Di mana itu di mana? Kumaha tuh tadi teh ada jatrem teh Itu Mang. Ieu mah budak heureuy eta mah heureuy. Itu Mang heureuy. Aduh, mere hujan. Isuk ceder bisa sore jedor. Kayak tangkal jarum tadi sedikit gesek yang jika si Sarkun ayo mah curiga ieu mah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon Kang? Kang Haji biasakeun atuh ari aprok teh. Kang Haji punten. Tah gitu. Lain dek bangun para rusing gitu ning. Tinggalin lagi. Nyata. Keur parusing kieu teh Kang Haji lah sok aya ngepedahkeun itu da. Penungan lah. Kagok. Pangandaran palabuhan bedahkeun meh ka keueum. Hayang beres ka pusing maneh. Heeh. Deulem sing lila. Bedahkeun heula ka itu cung. Heeh ayeuna mah lah aing rarudet wae lah. Itu mau pacul ning eta. Pedahkeun ku aing. Cung itu bedahkeun lah. Punten ta Kang. Haji Kang Haji atuh da meuni koret aing. lain koret sia teh da aing boga pangobutuh. Minjem duit ya aing. Itu kalah 10 nu. Haji teh kudu patut aing. Pedit. Assalamualaikum. Salam. Apa yang dia lakukan? Kamu cerita. Yes. Hei, tunggu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau... Kali-kala. Aduh, lumayan nih jadi Abdul teh kelilingan. Capek ah. Atur nuhun ah.
Aduh, ini rawas sedikit heran sih. Kumaha? Lain tadi bapak teh itu kulilingan gitu. Kata ada tengah aja, mungkin heula teh geuning jadi Abdulnya. Ayeuna teh sukses. Malahan mah imah gedung, emas, jeung numpang mahal teh gaduh manuk. Nya eta gaduh manuk, kuning manuk teh da manuk jerona teh manuk buaya pang mahalna cenah teh Australia gitu. Malahan mengon teh mobil nyaritakeun teh kitu. Kalau nyata ini jadi naon gini sebut lagi ulah amang yang dia gemalan bicarekan teh ini itu tukang haji tuh jadi haji malah naik haji gitu teh Kumaha hasil ke? nya alhamdulillah gitu hasil kan pada beas mah geuning itu kosong kayak nu mere nah ya acis malam alhamdulillah seueur itu nu masihan malahan mah teu sabaraha itu tuh 1 juta 2 juta tah eta pasti gana aya lah 5 juta mah tah hasil geuning ayeuna mah jadi Abdul teh gitu Ya, alhamdulillah aku kos wetengnya apa nama jadi Abdul. Teh jadi pre nyadapnya nya oh nya aku bayar tuh ketemu orang jadi Abdul ya sugan waktu jadi beunghar kos Kang Haji gitu kumaha hasil ke? nya alhamdulillah gitu hasil kan pada beas mah geuning itu kosong kayak nu mere nah ya acis malam alhamdulillah seueur itu nu masihan malahan mah teu sabaraha itu tuh 1 juta 2 juta tah eta pasti gana aya lah 5 juta mah tah hasil geuning ayeuna mah jadi Abdul teh gitu Ya, alhamdulillah aku kos wetengnya apa nama jadi Abdul. Teh jadi pre nyadapnya nya oh nya aku bayar tuh ketemu orang jadi Abdul ya sugan waktu jadi beunghar kos Kang Haji gitu